Kunaon Bima dikongkorong oray. Ari Pandawa teh aya 5. Nu kahiji Yudhistira, tuluy Bima, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Tah anu awakna panggedena mah Bima. Soalna gede deui, matak ender bumi siga-siga aya lini. Bima teh loba ngaranna, Arya Werkudara atawa Arya Bratasena. Disebut Arya Soteh bongan bae jadi patih di Amarta. Apan nu jadi raja na Yudhistira. Nya sarua bae jeung dulurna ti Kurawa nu nyekel Astina Suyudana jadi raja. Dursasana patihna nya sok disebut Arya Dursasana. Tah Ari Bima teh sok dikongkorongan ku oray. Eta teh aya dongengna dina lalakon Dewa Ruci ayana teh. Dina hiji mangsa Bima indit dititah ku guruna pikeun neangan Tirta Amarta. Nyaeta cai suci keur jimat sangkan karajaan Amarta nanjeur. Aprak-aprakan Bima teh neangan. Nya anjog Bima teh ka hiji lautan anu kacida gedena. Sing horeng eta lautan teh aya anu ngageugeuhna. Nyaeta oray naga anu kacida gedena. Bima tuluy tarung jeung ieu raja oray. Tarungna lain bae sapoe 2 poe tapi mingguan malah tepi ka beak bulan. Kacaritakeun ieu raja oray teh eleh tuluy mere hadiah. Cenah Bima rek dikawinkeun ka anakna. Bima embungeun da meureun tangtuna oge anakna teh oray deui. Eta raja oray teh seuri da cenah anakna mah geulis. Nya bae. Nya tuluyna mah Bima teh daekeun. Engke teh didinya Bima boga anak ngaranna Antarja. Pakulitanana jiga oray jeung kacida pisan saktina. Sarana gelu teh cukup ngaletak tapak musuh langsung bae paeh. Ari eta oray teh cenah hayang terus milu jeung Bima. Bima nolak da oray sakitu gedena. Meureun matak geunjleung kumaha mawana jeung di mana neundeuna. Kusabab eta oray sakti tuluy bae ngaleutikan sarta meulit awak Bima. Saterusna naek kana beuheungna. Bima nanya kunaon milih tempatna di dinya lain dina cangkeng atawa dina leungeun. Eta raja oray ngajawab yen bisana milih di dinya teh bisi bae Bima ngomong bohong gampang neureuyna. Ti harita Bima dikongkorong oray teh jeung ti harita Bima tara linyok tara bohong jujur saumur hirupna.